Nganggo susu naon eta? Tah jadi abi ngedot teh nganggo susu sapi murninya anu langsung tina sapina gitulah. Tah jadi abi sanes nganggo susu bubuk atau susu naonnya. Jadi abi mah nganggona susu sapi murni. Tah jadi salian teh abi ngajawab komentar eta sakalian oge abi ngabagikeun kegiatan abi sebagai peternak sapi perahnya. Tah jadi sebenarnya mah komentar eta teh ku abi terus dijawab oge nya. Terus sering oge gitu ku abi dijawaban. Tapi meureun eta teh penonton barunya anu nonton di channel abi tapi tenan naon gitulah ku abi bade dijawab deui tapi lewat video gitulah sakan tenan oge abi bade ngabagikeun kegiatan abi gitulah kegiatan sehari-hari abi kumaha wae gitu di kandang sapi perah teh. Tah terus bisa anu nanya cenah eta naha teu najong sapina. Tah jadi guys ieu mah sapina ge tos jinaknya jadi tos bager ari najong masuk aya cuman ya kadang-kadang gitulah tara sering oge cuman ya kelebihan ieu mah tos jinak sapi nu ieu mah hiji gitu anu galak oge aya tapi da aya sabager-bagerna hewannya pasti wae angger gitulah sok aya gitu najong-najong wae mah cuman ya abina oge kudu leuwih siap wae gitulah mun misalkan sapi najongnya urang kudu refleks gitulah kumaha atau mun misal sapi najongnya tajong di we lah gitu meh imbas meh kabales gitulah. Tah terus si sapi oge meh ieu we gitulah meh cicing aya geus dibales tajong di mah nya. Tah terus bisi kalian bosen oge nya ningali abi ngedot wae gitulah. Jadi abi ayeuna ngabagikeun gitulah kaseharian abi kumaha wae. Cenah bisi anu komen abi mah bosen ningali WHA cenah ngedot wae. Tapi kan pas awal ngonten oge abi mah di kandang sapinya. Tah terus aya nu ngical domba nu doteun. Tah ku abi nya dikontenkeun tapi alhamdulillah rame. Tah jadi ku abi dipindahkeun nya kana konten domba gitulah. Nya konten ngedot domba. Tah meureun ti ayeuna ka payun mah ke ku abi bakal diserang selingnya. Oke hatur nuhun ya guys.